jelema wawalianan tengah peting jam 12 manehanana mantas nyanyi lagi nyanyi model naon gitu ngaranna wali, nyanyi wali mantas ya Nabi salam lah, gambusan marawisan. Nah ieu wawalianan ya halal sekian itu mah kejanjian wali sekian. Saya kan udah jadi wali nyana kebeneran mentas haju kepetingan mana hujan mana candar kebeneran dia ya mah kiai ya. Masya Allah kebeneran kiai na bener-bener jadi ahli Allah ya. Aing dikai mah kiai ngendong di manyana pasti sarua pada wali mangke aing disuguhan ke aing dibere kamar aing mandi ngeunah disuk-isuk aing balik geus dibere nyarap mantep lah cak nangis. Masya Allah, alhamdulillah cek anugerah di Allah ya. Di luar kene geus ngomong gitu geus disebut anugerah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sana kene meh 3 kali. Assalamualaikum. Cek kiai teh sa abdi minantu Allah. Itu bahasa geus luhur biasa sama bahasa luhur tamangus abeh di pajar wali kan maksudnya wali asli mah ngomong gitu masalah geus paham geus wali jeung wali mah paham sanajan salah ge sebab timbul tina kadeukeutan cenah jeung Allah. Nah ieu nya ge nurutan bahasa wali abdi minantu Allah cek kan kaambe kunyana ku wali dan di jero bukakeun lawang oh calikeula di dinya henteu di jero calikeula di dinya. Wah aing disiap-siapkeun jeung kumaha ge. Alhamdulillah ceunah. Horenganan kiai nu ahli Allah mah wali teh make baju heula rapi taju keluar ngobrol sakedeung ti mana ye abdi mantos dakwah cek nya teh. Alhamdulillah masyarakat antusias mudah-mudahan bisa ngamalkeun cek nya. Terus abdi kapentingan hayang istirahat deui. Istirahat lu paling ngeunah mah sama-sama mantu Allah cek teh ya urang di dieu lah deui. Lain teu kabeuli hotel, lain teu kabeuli tapi wah minantu Allah teu pantes cek kudu di hotel. Iwalti kudu jibabarengan jeung minantu Allah deui. Kan wali mah nyaweun. Sia lain minantu Allah cek teh sia juli. Cek hatena teh. Geus we. Tujuannya nah hayang ngendong didinya bakal dibere kamar mandi dahar katirisan kalaparan nyana bakal nikmat lantaran salah kawali tah nyana sebab nyana lain wali cak kiai nu wali teh yuk tuturkeun abdi cih pancak kiai tuturkeun ya ayo abdi cenah ngendong di tenang cak ngendong mah urusan gampang diajak lelempangan ada katukangan terus ada jauh raja aya ta masjid. Nah besirek nandong mah di dia bae lepan sebab ari minantu Allah mah kudu di imah Allah ieulah imah Allah ditinggalkeun ku nya hakan ta minantu Allah katanya teh nya balik deui dadah minantu Allah tinggal ngana bae kieu we sial amat sagana teh kanyahoan emang kumaha gitu. Okos Habib wawalianan datang ke imah kiai kemudian dipayang-payang aja ngomongnya nak waduh ini jarang Pak Kiai katanya turun ini mah mau ke rumah Kiai aja dia mah udah nggak mau ketemu sama siapa-siapa mau ketemunya sama Kiai doang kan keamben ku ahli Allah mah nya nipu sia kajian kuku mage moal kebel ge ngitung ya kajian kuku mage oh diu ngenang geus kikieuan bae bangun papanaan teh terus ngobrol geus ngobrolnya teh ngobrol terakhir doang Kiai kalau pengen selamat harus ngeluarin uang biji 9 jagana teh biji 9 gimana 9.999 eta mah kieu goblok
walian mah tirokos kitu ujungna. Wali asli mah embungeun dibere duit aju ngadoa salamet khusus yang kiai umum yang masyarakat di ongkosan ge embung eta asli wali. Ieu mah mun aya embe di bawah, mun aya kebo di bawah, malah mah mun aya pamajikanna dua nu hiji jang aing tolol ngaranna. Ka ambe ulah sok wawalianan. Ngan embung ribut bae kiai. Aya nu ribut goblok meureunnan. Eta mah sarua pada juri kabeh. Ayo ngade besis ya jeung aing. Ini mah jangan begitu, ini mah Habib. Gua bukan lihat Habibnya, lihat akhlaknya. Kalau lihat Habibnya bener, tapi akhlaknya gak beres nih. Tuh, kata mah deres Habib, nulain Habib wawalianan nih. Aya nulain Habib ge wawalianan, maka calana luhur sabelah, handap sabelah. Ati mah lain wali nu gelo ieu mah. Waya salat teu salat, teu beres. Cek dina kitab Tanbihul Ghafilin, lamun aya jelema hiber, lamun aya jelema napak sancang, lamun aya jelema teu dahar-dahar, hebat jasa, hebat. Ulah waka dihebatkeun, deuleuh heula nyana, salat henteu, puasa henteu. Lamun nyana bisa hiber, bisa napak sancang, tapi teu salat, namu ka imah urang, geus wali asli atau lain usir kos kitu mah. Ulah tuturkeun ulah, babari bae aja kitab Tanbihul Ghafilin, emang kumaha gitu. Teman dek kualitas dek lain, pokoknya urang mah sebab urang mah neuleuna syariat. Ketika nyana teu daek salat, geus tadi teh bae. Sakjana teh aing mah wali asli, ka bodoh wali asli ge bogan henteu nembongkeun syariat. Indit. Kula mah nuturkeun syariat bae. Tuh eta kan bunda eta kos kitu urang ka urang ngeunah. Bisa aya jelema wawalianan kieu kitu aju salat henteu, puasa henteu. Aju hitut ge salat bae. Wah. Ceknya wali betul naon teu boga wudu ge bapak udah. Teu beres si wali tas itu tuh, tadi kan jadi imam deui. Saya imam. Ih bener wali ben tadi tas itu tuh wali mah batalna ceknya. Ambo-ambo. Geus tah nyaminan tu Allah mah geus di masjid teh sia tiris-tiris los. Kaya hoat. Ya Allah. Ulah sok sambarana. Biasa bae sin wajar. Aya Habib bangunna luca lece. Nah, luhur ieu kajeun kumaha ge beda. Kadeul gerak-gerakanana matana dan lain. Kajeun teh ngomong kieu ngomong nyahoan di luhur kajeun kumaha ge. Atawa nu lain Habib, oknum Habib lo jasa kuari mah lain Habib ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku Habib ambalaya kuari pugu indiahe. Ya Allah, iya mah indiahe mah. Ya batur hema malini ngaku Habib ya beres ya. Lo jasa ya kuari pasti ngade. Geus pokona mah ngaku-ngaku kitu mendingan tinggalkeun bae lah. Tinggalkan geus ulah mesti urang katipu. Ya Allah ya Rabbi. Pemberitahuan kepada Pak RT Junaid jeung Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Nu mana ti urang mana? Ente kayak Udin kalau luar kabeh deui. Iya salah ya. Ya pemberitahuan kepada Pak RT Junaid yang Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Junaid mana? Lemburan. Lemburan ya itu salah ya. Engke Udin lo Pak Udin. Udin barali kabeh deh. Lembur mana itu dah ya terserahlah nemboga rasaan lah pokoknya aja nemboga rasaan Udin segera pulang jeung Junaid segera pulang say lemburan udah ya Allah. Ka'annahu wallatun diangkatkan gugus ya Allah seakan-akan mega di luhur nyaungan manehanana ngiuhan manehanana. Bani Israil boga keyakinan bahwa gunung teu bakal nemle ka manehanana ragrag
lamun manehna teu narima kana hukum-hukum kitab Taurat nu mantak manehna teu ngalaksanakeun lisik liang rasa berat mantak kade cek Gusti Allah khudhu ma atainakum bikuwah cara kelan ku aranjeun kabeh kitab Taurat anu ku kaum bade ilmu agung geus dibikeun ka aranjeun kabeh cekel kalawan sekuat-kuatna nyeun cekel artina cekel teh ulah kaluar tina aturan-aturan kitab Taurat adzkuru ma bihi amalkeun isi kandungan kitab Taurat la'allakum tattaqun abeh maneh takwa sieun ka Allah kitu didongengkeun ka Kangjeng Nabi sarua Al-Qur'an cekelan sing pagel Al-Qur'anul Karim khulu ma atainakum cekelan ma Al-Quran atainakum anu ku kaula nu agung kami nu agung sikeun ka rajan kabeh bikuwatin cekelan sing nyaan sing pagel sing kuat ulah golak-gelak nyekelan Al-Quran sing pagel cak Quran wajib laksanakeun cak Quran haram tinggalkeun hayu Al-Quran moal kebel pae sia namun keluar tidak aturan Al-Quran Karim jaga di akhirat sia bakalna dikerebekeun di neraka jahanam sia moal kebel khudhu ma atainakum awas wadhkuru ma fi amalkeun si kandungan Al-Quranul Karim la'allakum tattaqun abeh maneh sieun ka Gusti Allah masyaallah. Ieu keur carita kisah Bani Israil di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihis salam aya mana isyarah cek ahli tariqah mah diisyarakeun bahwa wa inna taqnal jabala ingat anjeun Muhammad waktuna kami nu agung cek Gusti Allah ngaluhurkeun gunung-gunung mana eta gunung anu dipake munajat ku Kangjeng Nabi Musa Tursina anu aya dina Al-Qur'an wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin teu kudu neangan ka Kairo utara Kairo antara Mesir Yordania jeung Israel didinya lah sebelah utara gunung Kairo yakni Mesir didinya aya gunung ngaranna gunung Tursina cek ahli tariqah teu kudu ka Kairo teu kudu ka Yordan teu kudu ka Israel gunung Tursina mah aya di diri urang mana ahli tariqah ngaisyarahan gunung Tursina adalah hulu urang. Ingat anjeun wahai manusia idna taqnal jabala waktu kaula nu agung ngaluhurkeun hulu fauqahum disaluhureun aranjeun kabeh ka annahu zullah seakan-akan hulu teh nu niungan anjeun awas sing hade ieu hulu teh lantaran di hulu teh aya pikiran aya otak aya mata aya ceuli gunakeun ieu hulu teh sesuai jeung aturan Al-Qur'an khulu ma atainakum bikuwah ceklan ku anjeun Al-Qur'an nu geus dibikeun ku kaula ka anjeun kalawan kuat Al-Quran ku mata awas hulu teh gunung dengekeun Al-Quran ku ceuli awas gunung teh hulu omongkeun Al-Quran teh awas ieu gunung teh hulu pikir Al-Quran teh awas lantaran di gunung teh yane di sirah teh aya pikiran anjeun teh lamun teu ngatur hirup sesuai jeung aturan Al-Quranul Karim awas hulu bakal jadi siksa kasia bakal dibadukeun hulu kasia muter hulu teh gunung teh
dedelean teu pararuguh, dedengean teu pararuguh, gara-gara dele denge omongan jeung pikiran bakal disiksa sia jaga di akhirat lantaran ieu teh sumber siksa. Ingat anjeun wahai manusia, ketika aing ngaluhurkeun hulu sia, di hulu sia teh aya otak, aya pikiran, aya denge, aya mata, aya sungut, aya irung. Gunakan ku anjeun pakai mencerna Al-Qur'anul Karim. Khudhu ma atainakum biquwah. Cekelan ku anjeun kabeh Al-Qur'anul Karim dengan sekuat-kuatna. Lamun can kadele-dele ku sia, lamun can kapikir-pikir ku sia, lamun can kadenge-denge ku sia Al-Qur'anul Karim. Dengekeun ku sia urayan-urayan Al-Qur'anul Karim. Di mana aya kiai guraykeun Al-Qur'anul Karim, dengekeun ku ceuli sia. Aing geus mere modal ka sia ceuli sia. Aing geus mere modal ka sia batas sia. Aing geus mere modal ka sia otak sia, pikiran sia. Aing geus mere modal ka sia sungut sia. Lamun sia henteu ngajadi sia, henteu nuturkeun sakumaha Al-Qur'anul Karim, disiksa ku aing sia sakumaha disiksa na Bani Israil, diangkatkeun ku ari ku aing sia, hulu sia dibadu-badukeun ku aing sia. Lamun henteu ku ari di akhirat sia ku aing ulum sia. Inna taknal jabala, modal gunung urang geus aya, teu kudu neangan ka Kairo teu kudu neangan ka Yordan. Urang teh geus dibere gunung ku Allah, hulu urang seakan-akan gunung. Cek Allah, khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi. Amalkeun isi kandungan Al-Qur'an la'allakum tattaqun. Hayu sia abe takwa ka Gusti Allah. Sing hade ieu hulu urang titipan ti Gusti Allah. Bisa jadi rahmat ieu hulu, bisa jadi siksa ieu hulu. Tuh Masya Allah numantak dina surat Baqarah geus dijelaskeun. Wa idza qanna waktu nakaula ngalak misaqakum marafana fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sarua jeung di surat Baqarah, sarua jeung ieu dibalikan deui kisah-kisah nu tadi. Idza qanna mitsaqakum marafana faqakum tur khudhu ma atainakum biquwwah ieu sarua. Jadi mana isyarat ieu leuwih dahsyat. Lamun Kangjeng Nabi dibere kisah tentang kaum Kangjeng Nabi Musa alaihissalam orang Israel nu buang kawarah teh disiksa gunung dikaluhurkeun, manehanana sujud lain sasujud-sujudna horenganan deleukeun ieu ragag moal ieu gunung teh ku buang kawarahna. Ieu ge sarua urang ge kuari Qur'an aya endahan dideleukeun ku mata sabelah Al-Qur'an teh, padahal instruksi geus nyaho ieu haram itu benar tapi urang deleukeun ku mata sabelah disiksa sia moal kebal deui. Sing hade sia Masya Allah. Sadarkeun diri urang komo nu geus karolot. Moal ka mana deui pasti urang dipiceun ku anak incu urang ka leuweung dikubur urang. Sapoe 2 poe 3 poe saminggu bakal nahan getihan ajur awak urang. Nu kuari ku urang dimumule ku urang dagang teu nyawa haram urang teh. Deuleu teu nyawa haram deui, teu nyawa haram. Asa nu urang, asa nu aing, asa hebat awak aing teh, kakayaan aya di aing, jabatan aya di aing, kagungan aya di aing, sakedeung deui sia bakal jadi cacing di jero kuburan sia. Sing hade khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sadarkeun diri urang dengan makna isyarah ialah jelema loba nu jaradi sholihin, loba nu jaradi wali-wali Allah lantaran gunung seakan-akan ieu adalah kitu sirah teu kudu neangan gunung Tursina, teu kudu neangan gunung-gunung nu lain. Allah geus ciptakeun gunung di diri urang, bahkan diamanatan ku Gusti Allah mata, ceuli, irung, sungut, pikiran sing hade amanat gunung eta teh bakal jadi rahmat atau bakal jadi siksa diserahkeun ka sia cak Gusti Allah. Aing nyiptakeun sia, aing geus jadiakeun sorga jeung neraka. Mudah-mudahan urang kabeh disalamatkeun ku Gusti Allah sehingga urang bisa takwa ka Gusti Allah.
sehingga ku takwa urang bisa selamat bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cirian ke bulan Syawal kapanggih deui aya tandaan. Cirian di dinyana sampai di sini libur panjang. Wa kadzalika mimman 'allamnahu wa kadzalika lanalika ya mangkono mazkur mimman ikut tetep saking wong kang nguruh ingsun sadayahu ingman dakhala manjing man misra min auladi sayyid saking pirang-pirang anak sayyid Ali wa mimman lan ikut tetap setengah saking wong alamna utawi Ummu Kulsum Sayyidah Fatimah al-Madfutani kang den pendem karone al-madfunatani kang den pendem karone ala ra'si zaqaq ing atase muka dadalan zaqaq kang sempit alladzi yadkhulu minhu kang manjing alladzi minhu saking kang manjing kitu alladzi yadkhulu kang den panjing apa minhu saking zaqaq ila qabul Imam Laits bin Sa'ad maring kuburan Imam Laits bin Sa'ad abeh di Cirian tadi anu dikubur di Mesir nomor kahiji ialah Sayyidah Sakinah nu kamari waktu ka Mesir kami zarara ka Sayyidah Sakinah. Nomor kedua adalah Sayyid Muhammad Al-Anwar dulur Zainul Abidin. Nomor ketilu Sayyidah Zainab Imdatul Imam Ali bijawari Qanatir Sibak kamari ziarah ke Sayyidah Zainab. Nomor selanjutnya mimman 'allamnahu khala misra anu asup kata jelema ka Mesir min auladi Sayyid Ali yakni Sayyid Ummu Kulsum italah aya di ditu nu kaopatna di Mesir Sayyidah Fatimah putra situ Sina Ali mah lain Fatimah putra Kangjeng Nabi anu ka Mesir manehanana dikuburna ala ra'si zaqaq dina muka jalan sempit alladzi yadkhulu minhu anu bisa diasupan kalinya tepikeun ka ila qabril Imam Laits bin Sa'ad aya cubluk-cubluk kubah di dinya di awalna aya kuburan Ummu Kulsum Sayyidah Fatimah kemudian mun lurus terus ka ditu eta aya kuburan kitu Imam Laits bin Sa'ad. Imam Laits bin Sa'ad ai anu kamarima Imam Abu Laits As-Samarqandi ari imam sahabat Imam Laits bin Sa'ad sahabat boga anak ngaranna Laits dikuburna sarua di Mesir. Jadi di Mesir ieu cucu-cucu Kangjeng Rasul buyut-buyut Kangjeng Rasul seueur pisan nu diarangkat jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang bisa ziarah ka Mesir ka Imam Syafi'i, ka Imam Zakaria Al-Ansor, ka Imam Waqi, jeung ka Imam Sya'athaillah, jeung ka Siti Sakinah, Siti Zainab, jeung para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Cirian deui di dinya. Abeh engke urang kitu. Setik deui. Wa Sayyidah Ruqayyah al-Madfunah bil kurbi lan Sayyidah Ruqayyah kang dan pendem kalan parak min jami syajarat tidur saking kitu besi jami syajarat tidur bil kurbi min dakhilil khalifah amiril mu'minin al-Abbasi wa gila annaha ladan ucapakeunana satuhuna ya Sayyidah Ruqayyah ikum min amai Sayyid Ali saking ikut tetap saking pirang-pirang gitu amat Sayyid Ali lamin binaihi ora saking lamin banati ora saking sake anak wadone Ali gitu kene aya deui ngaran Ruqayyah
Rukoyah eta lain Rukoyah putri Kangjeng Rukoyah putri Sidin Ali al-madfuna dipendem dikubur deket di jami syajar tidur deket min dakhil khalifah amiril mu'minin al-Abbasi didinya cek sakaul mah Siti Rukoyah mah eta teh amat Sidin Ali lain putrina karumpul kabeh didinya maka zalika cirian di didinya. Disinilah libur panjang. Wallahu a'lam bishawab.